Tegasna liwat sababara jurus lantaran panalajang natayanu bisa kena karena sasaran. Harita kecepatan gerak Jayawaja atau Jarawaja jeung Jarawati jadi ngenoran. Sabab mimiti leuseuh tanagana eta kayaan teh dipake kasepetan kunang bule pikeun ngarubuhkeun salah saurang lawanna. Waktu datang sebetan pedang Jarawati. Garah kana dada lawan ngan sakolepat nang bule geus aya di belah katuhu badan lawan. Saterusna nang bule ngalakukeun gerakan anu teu katuturkeun ku panenjo nu jadi lawan. Ketiga nang bule kana pigelang leungeun katuhu Jarawati ngajadikeun pigelangna atawa pedangna lepas tina ceklanana. Sertekeus samemeh pedang lagrag kana taneuh. Harita gagang pedang geus ditewak ku leungeun katuhuna nang bule. Bari suku kencana najong ke kemplongna lawan. Sadep degdes nyeri sedan. Jarawati ngagero semu ngajerit nahan ka nyeri. Bari ngadaligdeug mulur sababaraha lengkah. Samemeh datang panerajang Jarawaja, harita nang bule ngajolelot nuturkeun badan lawan anu keureuh ngadaligdeug ka tukang. Kajadian saterusna panerajang leungeun kencana ngahantem careham katuh lawan ngajadikeun Jarawati ngajengkang terus rubuh. Jorewat daligdeug sat yuk aing rubuh setan. Jengkang gebut. Jarawati rubuh ngabebengkang maring lemah. Syauhiut gelap. Datang panarajang Jarawaja. Badanang bule bedog lengkung lawan ngarah kana pundukna nang bule. Tapi nang bule teu kapalingan gerak. Bari ngabalikeun badanna ka tukang, bari nakis bedog lawan ku pedang dina cekelan leungeun katuhuna. Segap tang koleweng bedog lengkung Jarawaja ngoleweng ka gigir. Samemeh nang bule males narajang. Jarawaja geus ngagajeng ka tukang. Juralit caradeg. Jarawaja mancukeun tangtunganana bari ngatureng hapanapasna. Sedengkeun nang bule bari merhatikeun nuji lawan terus nyarita. Jeleh kumaneh Jarawaduk. Adi maneh si Jarawajit geus dirubuhkeun ku aing sakoplok. Asal ge aing males narajang geus ngagajeng mulur ka tukang. Sieun maneh teh Jarawaduk. Gempur deui nya. Aing dilawan anjir. Cek aing ge mun sakirana sieun meungeus montong taru ngalawanan aing anjir. Jarawaja musirkeun paneteupna ka nang bule bari terus carita. Tarung masih kena lumangsung sia nang bule. Dewek masih kena bisa mancukeun tangtunganana deui. Jadi nganu harti si laing tacan mampu ngarubuhkeun dewek sia. Kehed urang ajar. Hartina dewek acan ka sorang eleh jajaten ku si laing salang bule. Oke. Mun heueuh maneh can ngarasa eleh jajaten, hasok atuh sia teh. Gerak gunakeun jurus anu paling ampuh. Anu sakirana bakal mampu modalan aing anjir. Ieu mah ieu. Aing geus sabar sia teh. Jangkar kehed. Cek aing oge lamun sakirana geus sumermir montong diteruskeun ieu tarung sia teh. Jarawaduk hayang gerak dirubuhkeun ku anu jilawan terus eueuh nyawaan. Jarawaja nangtukeun sikepna pikeun ngagunakeun jurus pamungkasna. Mangsa neruskeun tarungna bari ngawangun pasangan jurus pamungkasna. Jarawaja musirkeun paneteupna ka nang bule betus nyarita.
ku dewek ayeuna bakal dipastikeun si laing atawa dewek sagoblok anu bakal rubuh eleh jajaten. Kurang ajar sia nganggap enteng ka aing. Rasakeun sia jurus pamungkas tumpuk lebur. Heup ah heya. Jurewat cilung Jarawaja ngajrewat luncat majuna rajang bedog lengkungna muter hubeng tina luhureun sirahna lir upama anu jadi sababaraha hiji saterusna ngarah kana anggota badan lawan. Tapi nang bule geus bisa maca kana tata gerak nu dilawan. Antukna satia panalajang lawan harita rentas di jalan dibendung ku takisan pedang Jarawati nu digunakeun ku nang bule. Syau hiu hiu gelap berasa terang, hiu gelap berasa terang, sau koleweng bado gelengkung Jarawaja ngoleweng di kagigir. Tanaga lapisan nang bule leuwih punjul batan nu jadi lawan. Nang bule harita katingali ngalakukeun panarajang balesan. Pedangna nyabat kana dada lawan rikat Jarawaja ngakiwar bae nakis pedang lawan. Syuhiu berasat gulap tang. Kajadian saterusna sanggeusna panarajang susulan nang bule ditakis ku bedog lengkung Jarawaja. Harita nang bule ngalakukeun panarajang susulan deui. Tapi kejadian saterusna ngagetkeun Jarawaja. Sabab bedog lengkungna potong jadi dua bagian, mangsa bantrok jeung pedangna Jarawati nu ayeuna aya dina ceklan nang bule. Syuhiu berasat gulap tang bentang krok samemeh leungit kakagetna. Jarawaja harita nang bule luncat setengah badan terus ngasupkeun tajungan suku katuhuna ngahantem kana caleham kenca lawan. Kuculeng sakyuk dekeus. Waduh caleham aing beunang goblok. Jarawaja ngagaronahan ka nyeri. Bari awakna ngabangkiu mundur ka tukang. Nang bule langsung nyusul tepus ku panarajang susulan. Pedang narek ngarah kana beuteng lawan. Tapi sameme pedang nang bule kena kana sasaran, harita aya cirim anu ngajoelat datang. Saterusna nakis pedang nang bule ku cakaran kuku besi 5 ramo eta jirim. Hiu samjoelat hiu pelasat pelentang. Pedang nang boleh potong jadi 2 bagian. Pugu nang boleh jadi kaget. Samemeh rasa kagetna leungit. Harita eta cirim anu anja datang teh matakeun panarajangna. Panarajang anu mangrupa tajongan suku katuhu anu ngahantem kana dadana nang bule. Sok tubruk keus. Ada aing anjir. Nang bule ngabangkieu murur sababaraha lengkah ka tukang. Tapi nang bule gancang mancu ke ditangtunganana. Bari merhatikeun ka cirim anu anyar datang anu nangtung digigeureun Jarawaja tur sapasang leungeunna make sarung tangan hideung. Eta sarung tangan teh dina lebah 5 ramona aya besi anu semu ngeluk teu beda ti cakar heulang we. Eta jago kolot anu sirah bagian tengahna botak, bagian tukang jeung gigirna jabrig,
pangawakanana kawilang keker cangker eta cirim anu anja datang teh tetela Ki Marunggi si cakar besi pupuhu eta lembur. Ki Marunggi si cakar besi ngareret ka si Jalawaja betus nyarita. Si Laing memang belagu Jalawaja. Tanu ngalawanan budak satepa kalaka si Laing anu kawalahan. Dewek di barang mimiti prung tarung geus ngabandungan kana kajadian anu lumangsung deuleu. Ayeuna si Laing leuwih hade mundur. Dewek anu bakal modara si Nagule. Bandungan ku si Laing kumaha ketak dewek dina ngukulan ieu makhluk. Ayo gerak mundur Jalawaja. Tapi pangarsa si Nangbule memang lain bantlak-bantlakkeun pangarsa kekuatan jeung kemampuan ilmu silatna. Jadi pangarsa teh ulah nganggap enteng ka si Nangbule pangarsa. Yeah. Kedewek moal make kudu sentar ku incuna Sirawing deuleu. Meus gancang mundur Jalawaja. Saksian talung dewek dina ngungkulan si Nangbule deuleu. Hasok mundur Jalawaja mundur. Tong nungguan dewek amak deuleu. Mundur kitu. Jalawaja geus teu loba deui carita, harita langsung ngagajang luncat ka tukang ka tempat nu rada anggang. Sedengkeun Ki Marunggi mundur 2 lengkah. Mancuh dina tangtunganana netep seukeut ka si Nangbule bari seuli. Kemampuan si Laing cukup lumayan oge Nangbule. Tapi ayeuna si Laing aduh hareupan jeung dewek pupuh di lembur kampung Balarante. Bisi si Laing hayang nyaho Ki Marunggi si cakar besi anu bakal ngabinasakeun si Laing Nangbule. Kumaha karasa tajungan dewek kana dada si Laing ha? Heueuh ku aing karasa tajungan maneh teh anjir. Tapi anu karasa ku aing mah kurang pelem karasana euy. Kurang pelem lamun dina pasakan mah kurang pecin, kurang uyah. Sabab tajonganana eueuh tanagaan. Sauku tajongan kawas kitu patut mah budak angon jeung nini aing oge bisaeun sia Kirunggi. Hanu matak montong waka Agus teh pedagus bisa najong dada aing. Ieu mah aki-aki kolot kumaneh. Hengker eueuh tanagaan tajungan maneh mah anjir. Loba teuing begadang weuli teh jadi nalika talung teh teu karasa naon-naon ya aing beleger. Ki Marunggi si cakar besi. Panona anu bolotot jadi ngabuleng lantaran geus dihina ku Nangbule. Tapi Ki Marunggi gancang ngadalikeun amarahna, maehna ngarti sikep jeung caritaan Nangbule, memang aja sangkan bedah amarah nu dilawan. Bisa jadi tajongan dewek eueuh tanagaan Nangbule. Sabab dewek can ngagunakeun panarajang anu sabenerna deuleu. Anu jelas pedang si Laing geus potong, teu mampu nahan kakuatan cakar besi dewek. Bayangkeun we Gusti Laing, kumaha akibatna mun cakar besi dewek kena kana beuheung. Bakal rangsak tah beuheung teh. Beuheung aing rangsak teh mun kena sasaran anjir. Ari nyamos teu kena kana sasaran mah rek disebut hebat kumaha cakar besi maneh teh. Koplok kawas teuing kolot wae sateu ngababalikeun. Da aing teh
sate kapola we aing menghindar nih manya aing kudu nagen wae eueuh anyil dasar aki-aki lieur maneh mah Ki Runggi alah geus lah entong loba baceo talung jeung aing mah hasok buktikeun kahebatan cakar besi teh Ki Gares moal make sangu ku aing mah anjir ditamul ku aing mah cakaran nu kitu patut mah ulum ni agus sate koplok Srog Ki Marunggi si cakar besi langsung ngawangun pasangan musirkeun panetepna ka nuju lawan bari nyarita jadi si laing hayang ngarasakeun kahebatan jeung kakuatan jurus cakar besi deweknya di ari kitu manang bule urang mimitian tarungna sia rasakeun panajang dewek anu sakeuleung di sejang acak-acak beungeut si laing sia amuradul si peujit oge sia Jurelat Syuriung Ki Marunggi majuna raja ngagunakeun jurus cakar besi sapasang 5 ramona but pilih genti cakaran sapasang 5 ramona ngarahakan anggota badan lawan ningali datangna panalajang lawan harita katingali sinang bule ngagunakeun ilmu pangenteng badan sapinuhna ngajadikeun jeureum nang bule jojorelatan teu beda ti kalangkang setan we ngajadikeun panarajang Ki Marunggi tacan aya nu keunakeun anggota badan lawan plos runtuyan panarajang Ki Marunggi saukur kena ka tempat kosong sabab nang bule geus pindah tempat Ki Marunggi jadi beuki panasaran harita maju dina rajang bari ngagunakeun jurus anu leuwih ampuh tapi orokaya saperti tadi deui wae cakaran sapasang leungeun Ki Marunggi saukur narjang ka tempat anu kosong syuk kus cuelat plos jelug-gelug nang boleh katingali geus aya di tempat kosong bari terus nyarita ka nuju lawan maneh mah alina lajang terus-terusan Runggi tapi cakaran maneh can aya anu keuna geuning kana badan aing geuningan kumaha ieu teh anjir kalah ngabacot we sia ngabulak dan heueuh ngan kitu geuning kabagug maneh teh anjir ari gaya we siga anu heueuh maneh mah make jeung make sarung tangan sagarupa siga anu budug sia anu ramona aya cakar besian ari mentakeunana kebalik sia teh goblok mendingan ge eta jurus cakar besi teh dipake ngoret gitu tah atuh ngakutan aduk si lain nu balagug manang bule manya aya nu tarung saukur bisa nyingkahan hungkul panarajang lawan sia teh nah si lain teh teu bagug males narajang ha ongko si lain teh incu sirawing tapi ari tarung kawas kitu patut sia teh ari sakirana si lain teu becus tarung mah beungeus we pasrahkeun ka dewek eta mustika ti tatalagawana teh ku cara kitu si lain bisa ini tinggalkeun ieu patempatan kalawan salamet sia teh aduh ngababarikeun si koplok ieu mah aing teh lain teu beugug malas narajang sia teh Runggi tapi aing mah hayang nguji ilmu pangenteng badan maneh gitu jangukeun ku jujur maneh teh soblog
Tapi lantaran jago kolot atah ados gamane mah geuningan teu bisa ngimbangan kecepatan gerakan aing. Tapi tenang sah rugi, ayeuna ku aing bakal dibuktikeun kemampuan aing males narajang kanuji lawan. Sok sanajan aing teh jeung panas tiris jeung surser ieu teh. Aya wae guguna teh anjir. Hasok maneh maju dina rajang, ku aing mah moal disingkahan anjir. Srog. Ki Marunggi si cakar besi ngawangun di pasangan. Dina ngalakukeun panarajangna bakal ngaronjatkeun kecepatan gerak jeung daya panarajangna. Ki Marunggi musulkeun paneuteupeuna kanuji lawan bari nyarita. Urang teruskeun talungna sadang bule. Tadi si lain geus ngomong muarek nyingkahan panarajang lawan. Hade ari kitu masya. Wawalak. Ayeuna rasakeun panarajang dewek nang bule. Hop heya. Jorelat sulung Ki Marunggi maju narajang. Kacepetan gerakanana leuwih hebat tibatan tali. Tapi nang bule saukur ngagiwar jeung ngagilikeun badana bari ngabendung panajang lawan. Sapasang leungeun lawan ngajadikeun cakalanana teu bisa keuna kana anggota badan lawan. Syuk. Plus. Geseh waktu sababaraha detik disangeusna ngabendung panarajang lawan, harita nang bule ngasupkeun panarajang balesan mangrupa panarajang leungeun katuhuna anu ngahantem ka kemplong kenca lawan. Syuk afut habekteus aing kabenangan lah bule. rasain loh amis peheurnya karaos kan. Ki Marunggi ngagerok kaget bari nahan ka nyeri terus ngajaligdeug mundur ka tukang. Tapi Ki Marunggi gancang mancukeun di tangtunganana bari ngatur ing hapanapasna. Kumaha eta Runggi? Karaosna pelem henteu? Panajang aing. Rupina mah karaosnya gula asemna nya. Tong nganggap enteng cek aing oge tong leuh aing pernah bebenyet kene anjir. Dileg-leg aing mah anjir saha oge. Ku aing geus dibuktikeun. Apanan aing teh begug tah malas narajang. Tapi nah atuh ari panajang maneh can aya we anu kena sakali-kali acan. Elah tuh euy. Anu macak cek aing oge maneh mah jago kolot anu bolokotono. Anu koplok jeung belegug turut celeno Runggi sia teh aram jadah jangkar kehed kamana karap sanya capek teh. Si lain montong waka suka hate sia budak setan. Sapeda geus bisa ngasupkeun panarajang kanuji lawan sia teh. Gede-gede hulu sia. Cak hape sakieu mah tuh gede hulu mah mal asupana helm atuh. Ayeuna waktuna cakar besi dewek anu bakal ngarangsakeun peuheung si lain lah bule. Awas ya. Hayya. Jorelat cilung Ki Marunggi si cakar besi maju dina rajang. Panarajangna je leuwih garang. Lamun seglainang bule anu ditarajangna bisa dipastikeun tangtu bakal kawalahan.
tapi nang bule geus nyangking ilmu silat tinggi ningali panarajang nuji lawan ji leuwih garang harita katingali sinang bule ngalakukeun gerakan anu ngagetkeun lawan sabab harita nang bule badana mumbul kaluhur saterusna suku anu kencana napak kana leungeun katuhu lawan sedengkeun suku anu katuhuna ngajajak beungeut nuji lawan sak kalayang cerek suku kenca napak dina leungeun katuhu lawan suku katuhu ngajajak beungeut lawan sak syuk jajak das setan beungeut aing dijajak goblok sia teh aing teh kolot goblok sia teh Marunggi ngageronahan ka nyeri mundur sababaraha lengkah ka tukang tapi kekuatan daya tahan badan Ki Marunggi memang geus kalahati harita Ki Marunggi gancang ngajaga kaseimbangan badanna zaligdeug raneg zaligdeug raneg Ki Marunggi ngeureunkeun sukuna terus mancukeun di tangtunganana bari ngahegak katu napasna Ki Marunggi ngomong sorangan dina jero hatena edan alah ribu kalasana ku aing anjir gak kuatan jeung kamampuan ilmu silat Cinang bule geus kaasup ilmu tingkat tinggi ieu mah yeuh alah ribu kaing lagi aduh saya laing makalangan di dunia kajawaraan kakarek ayeuna aing ngalaman dijajak beungeut ku nu lawan dasar si blekok beungeut aing diacak-acak puguh da beungeut aing teh dikotok goblok sia sedengkeun anu jelawan saukur budak lalaki mangkat tumaja aduh bener-bener penghinaan ke diri aing mah yeuh alah tapi kalau aku mau ge aing kudu bisa modal Cinang bule sia rasakeun goblok kurang ajar aing mah ngacedog sia bongan sia geus ngacak-ngacak beungeut aing goblok ningali Ki Marunggi masih can ngawangun pasangan pikeun neruskeun ditarungna harita nang bule nyengserikeun nuju lawan apaan tuh kumaha kalosna kumaneh dijajak beungeut teh Runggi raos kalasana rupina mah eta rada nyengsol oge nya gugusi jejak pan ku aing kantun irungna ku aing pinahkeun kana tarang sia ku aing mah pasina oge amis tiis ieu kalaos nanya aing dilawan sia cek aing ge maneh mah jago kolot anu belegug sia Runggi maya beungeut dijejak kuat katu mampu disinggahan lamun aing telenges mah eta beungeut teh pinyahkeun kana bujur ku aing mah sia rek kumaha bisa disebut jago tanpa tanding tarung kawas kitu patut mah sakoplok Ki Marunggi si cakar besi geus teu bisa ngadalikeun di amarahna anu bedah harita mureleng ka nang bule bari nyarita si laing memang budak edan nang bule goblok geus bener-bener ngahina sakadewek anu matak si laing geus moal dibere diampun si laing bakal kojor di tempatan oke ari bagug mah sia teh eta bangus aku dibebekeun ku aing sangeunahna anjir ceuk aing oge ulah ngabacot ka mana kurep sia teh mun heueuh mah bagug geuningan can aya sakali-kali acan kena kana beungeut aing anjir aing ngasukur aing ngadalileug sakedeung mah ora opo-opo nu penting aing beleger goblok sia teh aki-aki kolot kumaneh si lain memang budak edan nang bule teu langkung teh buka edan mohon mayunan anu goblok sok alah maneh mah saruana anjir
siga si Jarawadul tuh nya capek dihulakeun siga tapi jauh tina kanyataan anjir. Apanan ku aing geus dibuktikeun maneh mah karek sakali najong rada aing, sedengkeun aing mah geus 2 kali ngasukeun Panarajang kalaos meureun. Apana rek disebut becus kumaha maneh bisa modaan aing sarungi? Hah? Ieu mah penampilan we hokos nu heueuh. Penampilan siga jawara nyege hulu botak sia. Hai kabagung ngasukur kitu patut anjir. Srog. Ki Marunggi ngabangun di pasangan dina jurus andalanana nu disebut jurus cakar besi rang sakjiwa. Setiap lawan nu kabenangan ku cakaranana bakal ngadadak jadi owah kaganggu jiwana. Ki Marunggi boga kayakinan jurus andalanana moal mampu diimbangan ku anu jilawan. Harita Ki Marunggi musirkeun tanaga lapisan anu mesa pinuhna anu bakal marengan kana Panarajangna. Katingali harita Ki Marunggi geus saga kiri pikeun majuna Rajang, katingali Ki Marunggi nyarita kon jilawan. Silaing geus waktuna ngarasakeun kahebatan jeung kakuatan jurusan lan dewek sanambule. Oh gitu, mohon rupina mah tos tatan-tatan, mohon rasakeun sia. Eta kuda-kudana nu sae geus mau bisi di pengkor ku dia langsung ngageblag. Tong atur ka aing goblok. Teu ngatur kumaha